Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng ayeuna nuju aya di kios. Berarti assalamualaikum ojek siang. Pada aya acara lilutan biasa mingguannya di ayeuna tempatna di Kampung Madun. Urang raketkeun deui silaturahmi urang sok atuh gerak hararempel. Besar bener nama sih simpelnya. Cuman nah karena resesi diajak ngumpul hal positif. Kedah aya dorongan lah hayu urang pokokna mah saling ngedukungnya. Karena Parani kumaha parani? Silaturahmi duduluran urang carana ya. Pagi ini arah kue jilid lapan. sareng tongkol aya nama aya tambahan di share halaman anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Ingat apa banyak. Tuh sok sahur neng nanya ya teh diajakna aya perkumpulan saminggu sakali teh sanes titahna naon tah kieu ye. Nah, kita tuang kali ieu salah teh. Gua bawa kena obat. Bawon geus bawa kena obat nih. Jelema mah. Untuk habis mah tara pohonnya bahnya jadi tetap selalu Vitamin ongko. oh lah itu mah penting anjuran dokter. Joli gugur request lagu puja-puja. Udah langsung putar ya. Alhamdulillah tuh lagu orang putar. Sok atuh. Tah ieu pribumina ngadon nyumput wae cenah tah. Ya. Tuhnya cek neng mak non sing teu susah sebenarnya mah tinggal kieu mau dititah masak asli begitu dongkap langsung makan. Hadiah abi mah kanggo aboynya sareng si tetehna kumargi teu tiasa dongkap cenah aya kepentingan keluarga heula. Galatri. Ya, tah eta si Neng. Sekarang buru Neng. Mana haki itu sok bunuh kali itu teh. Tapi lamun anu tara harese cigah Neng mah kaleuwihan teuing. Nah, lamun babari teu diajak kan babari. Kadang-kadang heula diajak atuh. Sok buru cenah asup giliran. Sok enggal atuh. Kamu asup mah. Titah emam pira oge kuat harare kieu astagfirullah. Kang Wawan eta naon bonteng rasa timun sanes. Nah, tadi ke bah. Nah, dari mau kamu koran mah kan saudara. Biasanya si Amin sok ngomong. Hah? Iklan. Oh, iklan. Nuju ngagayam heula. Kan geus heula tuh dah lah. Amat tagok.